Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu hatur nuhun kanu parantos komentar maparin like sareng manco dongengna aya Kang Uri Samsuri hatur nuhun Kang Uri aya Neng Risma hatur nuhun aya Neng Aisyah Isma Amalia aya Risa Amelia nya aya Risa Amelia deui. Teras aya Agus Setiawan tanya sareng aya Kang Ridwan hatur nuhun Ma'is hatur nuhun Kang Alwi Nawawi Teh Eli Karwati Teh Jaina Teh Ratna Antasari Kang Cep Rusmana Kang Us Kusnawan Neng Lili Suryaningsih aya Kang Eko Widianto aya Teh Deyanaya hatur nuhun aya Raihan Al-Badru hatur nuhun aya Pangkeh Duyung hatur nuhun aya Kang Asep Budi aya Florentina Ning nya aya Teh Nia Kurniasi aya Kang Yems aya Andi Lala hatur nuhun aya Emma Amelia nuhun Edi Setiawan hatur nuhun aya Petani Banten saur hadir terus Kiai Sohib sehat selalu Kang Anggang saur Petani Banten di wewengkon Wanasalam kamari teh nya Banten hatur nuhun da Mang Anggang oge lahir urang Malingping nya kalahiran Malingping Mang Anggang oge baktos kanggo Kiai Sohib nu aya di Wanasalam upami telepatnya Petani Banten nuhun Kang Ayat Ruhiat hatur nuhun Teh Nur Jamilah hatur nuhun Kang Bambang Triana Kang Castim Kang Suhaya Kang Ujang Sobari Teh Lina Marlina Divarei nuhun Revaya Jaya hatur nuhun Mamah Tita hatur nuhun Mamah Titanya aya Kang Ridwan Nurbayan aya Mang Bibi Misbahnya Abah Bibi Misbah Garut hatur nuhun Neng Alika hatur nuhun Neng Alika Kang Alwi Nawawi Abah Edvan nuhun Nanda Suganda hatur nuhun terus aya Teh Dayanaya nuhun Kang Us Kusnawan Teh Jaina Bambang Triana nya Agus Setiawan tak seurnya seuran hatur nuhun Kang Ide Setiawan AA ayanya Antapani hadir pokok nama surati Antapani tanya akuna AAKB 2OK aya HP service tak hatur nuhun aya seurnya Karjo Dedi Hidayat hatur nuhun Kang Karjo di Hidayat tanya ada Nia Andriani hatur nuhun Yati Maryati hatur nuhun Dedi Jubaidi hatur nuhun Kang Dedi Jubaidi nya Lia Anja tah hatur nuhun seur pon kitu kanu sanes nanya dayam hatur nuhun ta dayam nya aya Kang Holil wae hatur nuhun Kang Holil wae Ayati Maryati nya seuran nya hatur nuhun mitra anu parantos hadir manco dongengna Wawan Hermawan nya hatur nuhun mudah-mudahan sadayana sing sarehat Sutria Konveksi tah hatur nuhun Taufik
Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjara kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet sareng teras maparin komentar minangka ngabantos sareng ngarojong pagelaran dongeng manggang ieu supados tetep nanjeur salamina gitunya insyaallah. Mangga mitra hatur nuhun Kang Ibang Say, hatur nuhun ya Kang Awen Badrika, hatur nuhun Abdul Mubarok, hatur nuhun nya kasadayana. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan bae dongengna prung. Mitra dongeng lalampahan Suradi ieu dicandak tina buku dongeng karya Bapak Ahmad Bakri Suwargi. Dina judul Juru Tulis Malingping. Juru tulis malingping diheureuikeun ku Rahayat jadi maling pingping. Ngaran kawadanaan Sikluk di Pakidulan Banten. Kasup tempat gesan ngajadi Mang Anggang, tempat kelahiran Mang Anggang di Malingping Banten Selatan. Nyaritakeun cacah nu unggah derajat jadi menak lantaran kawin karanda kolot wargina istri bandara wadana pangsiun. Ngaran sabenerna mah Suradi, bujang ora kukutan bendara wadana basa ngemban tugas di Luragung. Ku jalan pitulung wadana pensiun Ki Suradi bisa digawe di kantor kawadanaan. Najan mimitina ngan sakadar bunta bantu jeung sok diutuh titah, tapi akhirna tina kanan jadi juru tulis wadana. Ngan hanjakal adatna jadi pindah palempangan, angkuh jeung sok matut-matut maneh nganggap dirina menak tulen. Situasi zaman samemeh perang nu jadi kasang tukang ieu carita digambarkeun kalayan hirup ku pangarangna. Kumaha atuh jujutan carita nu salengkepna mitra? Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan bae. Dongeng Juru Tulis Malingping anu di thumbnail deui ku Mang Anggang Suradi naon mitra? Suradi unggah adatnya mitranya. Ada ampon anapun wawongkon-wawongkon dina ieu carita disadurkeun ku pangarangna digentos ku wawongkon anu sanes sareng nami-nami tokoh-tokohna oge teu aya kaitana sareng anu sanes-sanesna daya mangan saukur dongeng karangan ti Bapak Ahmad Bakri. Mangga mitra prung Juragan wadana pangsiun Luragung. Bumen-bumen di Kubang Kuul ngalinggihan pakuwon almarhum Ibu Ramana baheula. Pakaranganana masih ngahunyur, belah kaler jeung kulon nyodor ka sawah. Rada nanjak ti jalan teh, plung-plong awas kamana-mana, matak pikabetaheun. Sieup keur panglinggihan nu nyirnakeun salirama. Nya kitu deui ti mana-mana awas kadinya teh da puguh negerak teh sisi sawah taya nu ngahalangan. Diburuan tembong rajeg tihang pangalatan manuk titiran da kalangeunana juragan wadana pangsiun Luragung teh kana manuk jeung hayam plung. Purah ngurusna oge ngurus manuk jeung hayam teh aya nu ngabaku. Geus tabah bubuhan asak latihan, budak bujang candak ti Luragung beunang ngukut ti lembut ti umur 10 tahun. Suradi ngaranna teh atawa sok disebut Odi. Budak nu kawilang hideng jeung bageur tara nyabakna naon deui eta mah nu saurang. Ku kituna dununganana teh ka Cidahe maneunana. Kumanehna ge karasaeun. Mitra kaum dangu selang-selang tina gawe Suradi biasa campur jeung barudak urang dinya papantarana. Bisa pisan nitipkeun diri di pangumbaraan teh. Nepi karya sobatna
Di antara nu pangraketna teh si Sarip anak ku hormat digesan ulin atawa lalajo oge jeung eta we babarenganana teh. Tapi najan resep ulin oge Suradi bubuhankeun memejehna teh tara rea codeka caliweura tara nyieun picarekeun dunungan kana gawe anggere junun tara make kudu ditadah tuduh tara kudu diutuh dieta. Najan kasebutna rencang oge atawa babu sasatna badega datara kana gawe kasar Suradi mah. Ku kituna awakna jadi sampulur, kulit jadi bersih, turug-turug keur mejehna make, duit gaji remen kana papakean leosna teh, atuh tagap jeung mata resep teh, teu siga-siga rencang atawa badega, malah ke anyar mah disarangkana teh wargi juragan pangsiun bae. Najan usum ulin Suradi basa sok ngagalambreng pipidangan oge, dununganna tara garah geureuh, kumaha karep teuing wae da runingaeun budak keur mejehna resep dangdan. Keur jajangkar mun cara hayam jago mah. Balikanan mun kutud ngerakeun ka dunungan oge kitu saur juragan pangsiun dina mangsa eta. Mitra kaum dangu salian ti Suradi teh aya deui ais pangampi juragan pangsiun teh awewe ngaranna Saripah rangda umur 35 tahunan leuwih boa. Ari eta mah nya wargina tapi wargi ti juragan istri urang dinya pituin da juragan istri oge kawitna ti dinya. Saripah teh kakarak sataun ditilar maut ku salakina. Bubuhan jenat kolot-kolot na jaragud nya kitu deui jenat salakina atuh najan pada nilar oge teu matak melang. Lega sawahna lega kebonna kalapana teh lain sisiwo Saripah teh. Lain ngan saukur harta banda nu ngan saukur tunjak-tunjuk boga batur. Lain agul ku payung butut tapi nu sorangan teh sanyana lain bebenjon. Kukituna hirupna Saripah teh teu ngalieu ka eueuh. Teu ngalieu ka eueuh, teu nempo ka teu boga. Ladang kalapa unggal bulan teh tarapati kacoceng. Angot ayeuna geus jadi urang lebet di pakuwon. Dati saprak ngarangda teh Saripah sagala dicukup ku juragan pangsiun bae da linggihna teh di dinya. Atuh ladang parena, ladang kalapana beuki weuteuh wae bisa asup kabeh kana ceng-celenganana. Mitra kaum dangu Saripah teh katelahna rangda beunghar. Malah boga panyawah jeung pangabona oge aya kana 4-5 anana. Harita sabada salakina maot geus aya sabatara urang nu talandan-talandan ngadeuketan. Tapi tayang dibere hate saurang oge dan nyarahoeun adat rereana lalaki nu kaditu mah tangtuna oge pantesna teh semet kabita ku kaayaan dirina wungkul. Cuma cenah rek ngador-ngaruksak wae mah kitu. Atuh antukna sakabeh lalaki nu talandan-talandan teh ditampik sapajodogan.
diocapkeun dina hiji poe. Enggah istri sesauran kacarogena nu taya lian iwal ti juragan pangsiun wadana teh. Engkang, kumaha mun urang aprokeun wae barudak teh? Oh, barudak anu mana, Embu? Saur enggah pameget juragan wadana pangsiun teh ka istrina. Eta Saripah. Oh, Saripah. Diamprokeun teh. Diamprokeun ka saha? Ka si Odi. Si Odi, si Suradi. Enya, katembongna teh budakna teh bageur pisan asa panuju. Daekeun kitu kira-kira na. Pan Saripah mah umurna oge leuwih kolot batan si Odi. Beda 15 tahun asana. Apa 10? Cobi we atuh ku engkang disauran. Moal susah hirup gitu. Da Saripah mah sasat sagala nyampak. Pakaian lega, kari daek ngolahna wae. Engke ari salse. Tembal salakina. Singkat cerita, pagetona bari ngucel hayam pelung. Suradi digelendut we ku juragan pangsiun teh. Diocal-ocal, daekeun henteuna rek dikawinkeun. Ya Odi, hidup teh geus gede, geus mejehna umah-umah. Tangtuna oge kudu geus boga pikiran hayang boga pamajikan. Tak acan ngemut-ngemut. Walon Suradi. Pan geus sawawa, batur mah geus aya nu boga anak papantaran hidup teh. Abdi mah gamparan. Ngarumuaskeun tak acan urat marabanana. Kami teh memeh pae hayang nyeung hidup merenah Odi. Rumah tangga kawas batur. Asa boga dosa mun teu ngajejehkeun teh. Sasat hidup teh kapanan, jauh-jauh di bawah Tilur Agung. Mitra dikitukeun Suradi ngeluk we tungkul. Kumaha Odi, nah make ngeluk ari hidup. Naon teh gamparan? Daek mun ku kami dikawinkeun. Tong loba nu dipikir, kumaha kami wae sagarupana ge. Hidup mah kari daekna wungkul. Ku kami geus dipikir moal kungsi kudu maraban, tapi bakeuleun hirup geus nyampak. Duka tuh, cek Suradi bangun asa-asa. Tila celengkeung gah istri Mairan. Enya Odi, piraku hidup make embung di Pulau Minantu ku kami. Mitra dikitukeun rei banget Suradi beureum. Bari ngageranteus na jero hatena. Baruk di Pulau Minantu. Narek diaprokeun ka Anden Mari atau Anden Teja gitu aing teh. Nya putra-putra juragan pensiun. Dengan eta dua wungkul putrana teh taya deui piraku antar aing rek diaprokeun ka putra dunungan. Cenah bari ngahulang wae mani ngajong-jongan. Kilang kitu meureun nya. Piraku pantar aing rek diaprokeun ka putra dunungan. Ngimpi kitu aing teh. Cek dina hatena. Tapi nya nilik sakitu nyaraheun mah ka aing. Moal salah aing trek dititah ngawin anakna. Ya Odi, kumaha kalian ngaulang? Ngiringan, tembal Suradi. Dina ingetanana moal salah ka salah saurang di antara nu duaan teh. Lamun teu Kanden Mari atawa Kanden Teja, nu mana wae ge kajeun cek pikirna dasar wa geulisna ieu. Tapi dengdekna mah sangkaan manehna teh Kanden Mari karakana. Kanden Teja mah meureun ngarunghal. Paingan keur penting aing ini ngimpi ka 7 bulan. Cek dina hatena. Jadi geus yakin pisan hidup daek Odi. Mun mangga. Syukur ari daek mah. Ke saminggu deui. Saur enggah. Pamegat. Syukur ari daek mah. Saminggu deui. Cek enggak istri Mairan bari teriak. Ucap deui sok maparin duit. Keur meuli papakean sapangadeg ka Suradi.
Mirengeh kitu sasat rek dikawinkeun ka anak dunungan. Rek saha nu teu bungah. Kabuktian manikat cida giakna Suradi teh. Asa kasendeuhan bagja. Sebenarnya mah tadi teh mana ngalamun oge ku tu wanita ya da ku serab ku putra dunungan. Wuri-wuri ayeuna bet ditawarkeun pisan ka dirina. Kakawasan pangeran taya wates wangna cenah ceuk dina hatena. Nu siga mustahil oge teu burung jadi ku pangaresaan jenengan mah. Kitu. Mitra kaum dangu. Pasosore di gesan ulin pok Suradi nyarita kasarip sobat mendokna majar saminggu deui manehna rek kawin ka anak dununganana. Syukur atuh di ari kitu mah. Uing mana bagja ngadengena. Beberihan uing can payu wae euy. Cek Sarip bangun maramai. Ka anak dunungan mah atuh sasat ka batur saimahnya. Nya, Tembal Suradi. Den mari Tembalna teulem-eulem ngomong kitu teh. Da geus yakin teh moalkan Den Teja. Raina teh da meureun piraku kudu ngarunggal mah. Gusti nu Maha Agung, cek Sarip tuluy olohok calangap tuluy gogodeg. Lila song nyodorkeun leungeun ngajak sasalaman. Wilujeng odi wilujeng, uing mah hiring bingah hoy. Ning leuheung ka papag bagja teh nya. Batur mah semat ngalamun ge babala gonjangan datayan wani. Ari odi malah ditawaran bari jeung sokna. Pan si Emed mah pokna ge ayeuna kawin isuk bae ge teu penasaran cenah. Geus ngarasa papangantenan jeung Den Mari mah. Mitra ngadenge kitu ti si Sarip si Odi bekah irungna bekah ngalambung. Irungna bekah mani ngalambung asa jadi jelema pang bagjana salam dunia. Sing horeng batur oge arosok ngalamun teh mah. Tapi lamunan kosong cara sikate hayang hontal bulan semet sarongkong rongkongna rongkong pugag teh. Kocapkeun peutingna wanci peuting nu sepi jempling hiliwirna angin marengan sukma nu kumalayang ngambas sagara alam pangimpian. Tina kaayaan kitu wanci janari Suradi hudang kacai ngadon wudu deker salat tahajud syukuran ka Gusti nu welas asih dituluykeun ku ngaji Quran parat nepi ka dur subuh. Noron kitu teh aya kana sababaraha peutingna. Singkat carita 3 poe deui kana waktuna kawin di dapur geus ciweuh nu nyarieun kue. Den Teja gogonjakan jeung rakana Den Mari katut saripah sup odi ka dapur. Kumaha rasana nya ceuk rek dipangantenkeun? Cek Den Teja. Maksudna mah ngagonjak saripah jeung si Odi. Lain ngagonjak ka adina. Nu teh lian iwaltin Den Mari teh nu harita imut bari mesem. Atoh sararea ge meureun kitu nya teh Ipah. Cek Den Mari milu mairan ngagonjak. Digitukeun saripah nyikikik bari pok nembalan. Duka atuh. Kumaha Den wae? Cek saripah. Mana nu adina Mitra? Den Mari apa Teja? Keun we lah tibalik oge nya. Dimalu lah. Mangga Mitra urang teraskeun. Ngadenge kitu lenyap si Odi ngalenyap hatena tuluy neuteup ka Den Mari bari gumasep. Nu diteuteup ningali bubuden si Odi dilak we ngadilak. Ari Odi bet salah ngarti. Marukan Den Mari ngeletan atuh balenyeh wae manehna teh imut ngabalenyeh. Isukna bisa 2 poeun deui kana waktuna dikawinkeun.
Si Odi heran. Nah anden marican dipingit wae, barican tembong di keningan, sakumaha biasana parawan rek dikawinkeun. Ieu mah ngadon hayoh ili gincing wae cara sasari, kalah kacucih ngaluluguan nu digarawe. Suradi beuki heran nu teu manggih jawaban. Nyahoso teh peutingna. Waktu lebe datang ngadeuheusan, rek ngadaptarkeun pipanganteneun teh. Janten saha nu bade didahupkeun teh pangarsa? Cek lebe ka juragan pangsiun. Oh, Suradi ka Saripah. Saur juragan pangsiun bade tuluy ngagaroan Suradi. Ka dieu hidup Odi. Cenah ngadenge kitu lir di bentar gelap si Odi teh. Kasauran dununganana mani kuasa ngabeledag kana puceulina. Hah, baru ka Saripah dedengian teh. Sugan aing kanden mari. Cenah cek dina jero hatena. Hanas geus asapang bajana, asapang bagjana, hanas geus bebeja ka babaturan. Cenah bari gado-gado tatel na jero hatena galecok bangun keheul. Mitra kaum dangu. Disaur kudunungan teh Suradi rada kaleked nakeranan. Tapi teburung serog nyamperkeun manira moh poe tembongna teh. Tadiuk didinya. Lebe rek barang tanya. Cek dununganana. Terus nama Suradi ditanya umur, ngaran kolot jeung itu ieu non ku hanteu. Tapi dina ngajawabna teh Suradi bangun loba malaweung. Nepi kareman kudu dibalikan deui nanyana lebe teh. Mentegeg lain meus-meus. Tak tenyana sacongo buu bet kadinya jadina. Tuda saurangga istri pajarek dipulung minantu teh sing horeng sebet minantu baraya. Pedah Saripah wargi anjeunna. Atulas we kalangkang den mari teh ngadak-ngadak musnah lepas tina hatena hiber kawas manukeulang ngalak paul ka Jomantara ninggalan tapak picedaeun saumur-umur jeung rasahan jelu segede gunung da teu mikir-mikir ka Saripah mah kahiji umurna saluhureun turug-turug teu bogoh deui Suradi teh najan teu kasebut goreng patut oge Saripah. Kilang kitu teu bisa majar kumaha da kitu kapalai dunungan bari manehna sorangan geus pok sejak ngiringan kapanan bareto teh. Mitra kaum dangu lebe balik teh manehna gura-giru ka anggona bluk weh meubetkeun maneh kana pangadengan. Peuting harita teh kabeneran keur meujeuna caang bulan malah mabra pisan peuting harita mah pubuhan beneran nincak purnama cekas bengras tetenjoan oge kawas ti beurang bae langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan kakayon oge nu di kajauhan bae nu katenjo peuleuk maleuk teh nu diburuan mah kekembangan jeung tatangkalan minangka yuh-yuh lembur sidik pisan runggunukna malah tetelak kalangkang nu ditungkulanana. Dina kaayaan anu samodel kitu sabeupeting Suradi teu bisa hees nyileuk wae mikiran diri asa sial katungtungnakeun. Mitra kaum dangu singket carita. Win weh dikawinkeun Suradi teh. Tapi teu cara batur. Usum oleh panganten berag sailaharna. Murak kikindewan. Ari ieu mah taya berag-berag tembongna teh. Deket-deket kana muruku sunu. Sasat kudu ngawin rangda.
Rajeun seuri mun meneran aya nu ngagonjak wungkul. Eta ge semet siga seuri nu keur nyeri huntu. Tapi lila mah manehna mikir sigana. Piraku kudu dipake nguluwut jeung ngarasula wae kuriak jadi panyakit. Mending tumarima kana kadar ti pangeran. Cenah cek gerentes hatena. Ongkoh kacombo ku kaayaan pamajikan. Nu sakitu kayaana sugih mukti kacipta piserangeunana. Hirup saliuk beh teh sanyana lain bebenjon. Disarebut nyelindung ka gelung ge mantak naon. Batur ge teu kurang nu kararitu kapanan. Antukna sadar weh geus kitu mah Suradi teh. Poe ka poe ti saprak ngadahup teh kana gawe junun deui. Selang-selang ayeuna mah ka sawah, ka kebon ngadon ngalongok bareng jeung pamajikanana. Ngan anu beda teh ka babaturanana. Suradi ngadak-ngadak jadi giras. Angot kasarip mah. Anak ku hormat teh teu kaduga ku era rek papanggih teh. Geus kalepasan nyarita rek kawin kanden mari teh. Isin buktina geseh. Mangkaning ku sarip geus diuar-uar deui kanu sejen harita teh. Babaturanana semeting karecewis sabari ting jarabeng. Humayua cenah hayang ka putra menak kitu. Kitu kurang leuwih na ngaromongna teh. Tenepak nepus maneh cenah teu ngarumasakeun rencang. Malah aya nu ngaromong menika cida majar teh cenah. Sugan uing den mari teh geus kabobolan nepi ka diobda limu murah kitu. Mitra kaum dangu ari juragan pangsiun tina kapalaena ngajajehkeun saripah ka Suradi bubuhan wargi keneh. Saripah teh najan wargi nuruti geureuhana supaya Suradi ulah jadi bulu taneuh teuing saurna. Da jenat salakina saripah nu teu heula oge maotna teh keur jadi mandor dikontrak lemah neundeut. Leung wae teu kaunghak teuing. Aya ajen digesan campur gaul teh. Kugituna susuganan atuh Suradi ge aya nasibna asrog kabeh tengah. Da puguh sasat asuhan anjeunna dikukutil lembut teh lain sisiwo. Mun taya pangjajeuh teh bisi ku batur dipajarkeun semet daek ngarencangkeun wungkul bari teu mikirkeun pikahareupeunana. Mitra kaum dangu ti poe ka poe dina pikiran juragan pangsiun ka Suradi teh kieu. Sekalian hirupna onamanan temelang da pamajikanana jegut teh. Tapi asa dosa mun ngantap Suradi jiga kitu saumur-umur. Da puguh lalaki teh kudu aya gadag. Tong ngandalkeun wae di paraban ku awewe. Dasar dunungan anu hade manahna moal lugina mun can ningali rencangna jadi jelema teh. Kugituna dina hiji mangsa nalika nuju salse anjeunna angkat ka kawadanaan nampangan bandara Wadana. Sanggeus ngawanggong ngencang atuh pok anjeunna sasauran. Oh kieu ieu teh rai. Engkang teh. Gaduh baraya ti aceukna. Pun saripah. Kamari ieu teh. Oh, dikawinkeun. Oh, sumuhun ditikahkeun. Atuh mulih kagungan damel. Ning rai teu diulem. Da teu naon tah hajat ieu ngan saukur si duru isuk. Ngawartosan tetangga gawe nu caket. Oh, ditikahkeun ka saha? Ka pun Suradi. Rencang kukutan engkang tidak lembut. Bantun ti ditu ti Luragung. Karesan budakna teh bager. Nanging tah can gaduh damel. Sumuhun. Teras manawi sarang manawi
Kang Rai kersa ngajejeukeun kana damal di kantor. Pura bunta bantu susuganan aya pajuna kapayun. Kitu tah Kang Rai. Mitra kaum dangu ngadangu kitu bendara wadana mindel wae sajongjongan mah. Bingung piwalereun da puguh teu usum aya lowongan gawe. Mun teh mah aya upas numpang siun gampang kari geblus we dijieun gantina. Tapi repok sasauran kitu teh tewarat isin ku sepuh da tibara ngalih jeneng didinya sasat misepuh pisan kajuragan wadana pengsiun teh. Aya masalah naon-naon tumaros teh tara kasasah deui. Bubuhan juragan wadana pangsiun teh sasat geus legok tabak genteng kadek. Dina jadi wadana samemeh manehna jumeneng ayeuna. Cindekna geus asa karama ku anjeun. Kabentara atawa wadana pangsiun teh. Oh punten engkang. Upami semet diajar bunta bantu mah rupina tiasa. Etang-etang naon istilahna teh nya. Ngamagang we heula kitu tah. Nya, ngamagang we heula atuh, manawi sareng manawi. Botak kategang awi. Tong heureuy ngadongengna. Oh, intermejo eta manggang. Nya, masa teh manawi sareng manawi. Kapayun aya lowongan. Tah, kantun ngusulkeun ka kabupaten. Waler bandara wadana. Tah, leres gitu. Leres. Gitu maksud engkang oge. Cumun. Susuganan aya bagjana jangan inggeto. Jumohon laras. Tah, dasar di dintenana mah eta teh kana padamelan teh. Katingalina junun pisan eta teh. Oh, kitunya. Tara aya istilah caliwara. Sumun. Sareng singar deui. Kang Rai, sumun. Tara kedah mindo diurukan 2 kali. Oh, nanging satacan kenging bisluit mah rupina moal aya pisan perelekna Kang. Margi kumanya teh anggaranana ieu teh. Perkawis eta mah teh kedah janten mana. Da sakalian teda mah cekap tina pakaiana oge cekap. Mitra kaum dangu singkatna harita keneh bandara wadana nyaur juru tulis nitipkeun Suradi bisi pagetu datang ke kantor. Omat Kang Rai-nya aping sina diajar nyabak gawe saurna nu terus bandara pangsiun teh mulih. Barang nepi terus Suradi dicelukan. Sarengisna dibejaan laju digelendut diurukan tata cara kumaula jeung capur gaul papada urang kantor. Heuleut saminggu Suradi geus mimiti ngantor. Ginding kacida dibendo citak, jas tutup bodas, sarung cap padi pulas beureum, terumpah buatan Cianjur, sing sarwa weuteuh deui beunang pamajikanana ngadadak balanja. Lah engkang, mana siga mantri jero? Nu di imah nempok kitu garumujang. Ira di negara tengah. Ceukkeun den mari. Kapala cutak cenah merek narik cuke. Cenah ngaheureuyan. Dikitukeun Suraji beukah hirungna. Geus res amitan ka pamajikanana jeung kanu area di imah kenceling indit muru ka kantor. Mitra kaum dangu di jalan gesan rek miang gawe. Rea nu pangling. Mimitina mah rea nu nyangka juru tulis wadana anyar pindahan di tempat sejen. Atuh nu lempang teh rea nu mareped ka sarisi. Basa pasrog jeung Suradi di jalan.
Nyong kitu teh meni asa heueuh we Suradi jadi menak nyaan. Tapi ari asrog jeung babaturanana mah angger sok siga anu rampang rempeng. Era ku kejadian bareto teh. Angot mun aya nu ngajak seuri asa diseung-seurikeun. Nu matak sok ngalius micen beungeut mun beneran papapag jeung papantaranana mah. Urut batur ulina bareto. Ari babaturanana barang nyong kitu teh bagi pating kecewis we. Majar si Odi cenah ngadak-ngadak jadi degig. Si Odi ngadak-ngadak jadi degig. Geus papanggih euy. Cek saurang ka baturna. Sa, jeung Carogen Den. Barak katak baturna seuri bari jebeng. Ngartieun yen si Odi maksud itu teh nu nanya dan mimiti kejadian bareto teh Suradi tuluy dilandi jadi si Carogen Den. Ari kitu kumaha? Tanya nu saurang. Gede hulu ayeuna mah euy. Papanggih ge boro-boro nanya. Ditanya ge kalah sok micen banget. Baru pada naon cenah? Eta meureun pada geus jeneng ayeuna mah. Baru jeneng naon? Jeneng menak. Da ngantorna geus di kawadanaan ayeuna mah. Wah, ari ngomong teh. Jeneng menak ti mandi. Mana cenah gampang kali jeneng teh. Santeuna we meureun. Moal hese sakalian, moal hese sakalian Carogen Den mah. Bubuhan rea pamuntanganna teh abang senu ranggae kungkul atuh. Menak Ki Mas Tanu sugan. Nyao da geus kapeto ngantor di kawadanaan. Ger atuh mitra anu saleuserian teh guyur nu harewosan. Teu nepi ka dinya. Poe ka poe teh tuluy jadi tultel pabeja-beja. Majar Caroge menak nu teh lian Iwati Suradi teh ganti ralandianana jadi Aden jeneng jadi menak Ki Mas Tanu. Si warta mah angot da tukang ngurunyu sapopoena maka dikawihkeun sagala. Ngageuh-geuhkeun. Ayang gung goong na rame menak Ki Mas Tanu nu palai ka enden bakekok menangkeun jondol teu parawan nu handapna debol. Kitu mitra atuh ger babaturan sadeuri bari areak-eakan. Kirang kitu semet di tukang wungkul da di hareupeun mah teh nu tega ka Suradi teh nu matak sarebeleuna teh eta ku ngadak-ngadak gede hulu cenah nganyari nu tadina kasebut bisa mihapekeun awak teh di pangumbaraan kalah unggah adat. Padahal Suradi mah lain kitu. Awahing kuera meureun kuera teh sok ngalios teh tapi ila mah nyeung babaturanana sok ting jarebeng teh maehna ge timbul ngewa asa dipigoreng teu pupuguh saririkeun cenah ka aing kitu pedah aing sok ngantor kitu ceuk dina hatena atuh beuki jauh we geus kitu mah Suradi jeung balabaturna teh. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios.